Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Fakullu man kullifa sar'an wajaba alaihi ayyarifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithuda liruslihi pastami'a. Fakullu man mangka ari saban-saban jalma kullifa geus ditaklif itu man kullifa geus di bere tanggung jawab itu man sar'an menurut syariat wajaba eta wajib alaihi ka itu si man kullifa sar'an naon aya rifa yen nganyahokeun itu si man kullifa ma kana perkara qad wajaba geus wajib itu ma lillahi pikeun Allah. Hartosna jalma anu tos mukalaf kedah terang kana sifat anu wajib keur Allah, wajib aya di Allah. Wal jaiza jeung anu jaiz sifat anu wenang aya di Allah. Wal mumtani'a jeung anu teu meunang aya di Allah alias sifat anu mustahil aya di Allah. Wa mithluda sareng ari misilna itu wujubu ma'rifati ma qad wajaba wal jaiza wal mumtani'a lillahi liruslihi eta wajib keur itu si mukallaf nganyahokeun kana sifat wajib jaiz jeung mumtani pikeun para rasul Allah. Pastami'a mangka kedah ngupingkeun sanyana anjeun. Idz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Idz kullu man karena ari saban-saban jalma qallada nuturkeun itu man atawa taklid itu man fit tauhidi dina masalah tauhid imanuhu eta ari imana itu si man qallada fit tauhid lam yakhlu eta teu kosong itu iman min tardidin tina ragu-ragu. Fafihi ba'dul qawmi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kaspa. Fafihi mangka dina masalah imanul muqallid imana jalma nu taklid ba'dul qawmi ari sebagian ulama ahli kalam, ahli akidah, ahli tauhid yahki eta ngahikayatkeun itu ba'dul qaum al khulfa kana berbedana pendapat. Hartosna perkawis iman jalma nu taklid eta teh diperdebatkeun, diperihtilapkeun dina kesahana. Wa ba'duhum jeung ari sebahagian deui haqqaqa eta geus nganyatakeun itu ba'duhum fihi dina masalah imanul muqallid al kasfa kana keterbukaan artinya geus jelas. Faqala iyazim bi qaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhairi. Faqala mangka nyarios itu ba'duhum yajzim lamun teamah panceg lamun teamah kukuh itu si muqallid biqaulil ghairi kana obrolan salianti si muqallid alias obrolan batur dina hal ieu mah obrolan ulama.
kafa mangka cukup itu iman taklid, wa illa jeung lamun henteu itu jazim lam yazal maka teu eureun itu si muqallid atawa imana si muqallid fid doiri eta tetep aya dina karagu-raguan. Wajim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulpun muntasib. Wajim sareng kedah mencegkeun anjeun, kedah ngukuhkeun anjeun bi anna awalan kana sayaktosna nu pertama mimma nu tetep itu awal tina perkara yajibu wajib itu ma'rifatun eta nyaho, artina perkara nu pertama ku wajib keur mukallaf teh nyata nganyahokeun tentang zat Allah. Wa fihi jeung eta tetep dina itu ma yajib khulfun ari perbedaan pendapat. Muntasibun anu narima tegak itu khulfun, artina geus jelas aya perikhtilafan dina sifat Allah. Fangdur ila nafsika thummang takili lil alamil ulwi thumma sufli. Fangdur maka kudu ningali anjeun ila nafsika kana diri anjeun. Thummang takil salajengna kudu pindah anjeun lil alami ka alam al ulwi anu luhur. Thumma sufli thumma supla salajengna alam anu handap. Pangna dibaca supli teh darurotna dom. Jadi dina bait ieu musonib marentah ka urang kudu ngaca kaji diri urang, tuluy geus dikaji diri urang, geus ditingalian diri urang, tingali alam rek eta mah nu aya posisina teh di luhur di langit, boh aya di handap di bumi. Tajid maka pasti bakal manggihkeun anjeun bihi kana itu kullun min nafsika wal alamil uluwi wal alami supla sunan eta dijieun, artina lain jujug aya tetapi melalui proses pembuatan. Badi al-hikami anu didesain pirang-pirang hukumna. Ari badi tekan mukhtaro min goeri mithalin sabik, artina dijieun tanpa aya contoh anu geus diheula, jadi desain. Lakin koma tatapi geus ngadeg naon dalilul adami dalil kana eueuhna alam bihi kusabab itu badi al-hikami. Maksud bait ieu dua bait ieu kieu. Jadi lamun hayang ngabuktikeun bahwa ieu alam semesta teh aya anu nyiptakeun, maka ku urang kudu ditinggalian diri urang tuluy alam di sekitar urang rek eta mah nu aya di luhur atawa nu di handap. Tingali eta alam teh pasti ku urang kapanggihna hasil buatan. Kunaon pangna hasil buatan buktina teh barobah. Tah ayeuna kulantaran alam teh barobah, tangtu eta alam teh aya mimitina henteu kidam. Lamun alam teu kidam dalam arti aya mimitina, tangtu aya periode atau aya waktu di mana eta alam teh eueuh. Jadi aya waktu di mana alam eta teh eueuh. Tah lamun kitu mah berarti secara otomatis ngabuktikeun bahwa alam ieu teh aya nu nyiptakeun. Kirang langkung kitu panginten maksudna upami telepat. Wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara jaza menang alaihi kana itu ma naon al adamu eueuh. Alaihi ka itu ma qot'an kalawan pasti yastahilu mustahil naon al kidamu
sifat kidam. Tetapi kieu wa kullu ma sareng ari saban-saban perkara jaja wenang alaihi kana itu ma naon al adamu eueuh yastahilu maka mustahil naon al kidamu sifat kidam sifat heubeul mimitina alaihi kana itu ma jaza alaihil adam qot'an kalawan pasti. Ya jika tadi teh lamun misalkan aya kemungkinan hiji waktu hiji perkara teh eueuh berarti eta teh nandakeun bahwa hiji perkara teh hadis aya mimitina. Lamun eta perkara aya mimitina tangtu pasti kudu nu aya nu ngayakeun gitu pamitelpatna. Wa pusirol imanu bitasdiki wa nutku fihil khulfu bitahqiqi wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.